Raksa Art Production. Duh, aingnya. Heng. Lain eta. Raksa Art Production. Reungit. Ini reungitna dah, atuh jadi persoalan teh. Nya na dipikir-pikir mending reungit daek nyaring ti peuting. Buatan jelema. Mage nu nyaring mah nyaring atuh. Nya nyaring esote nyaring naonna. Panon molotot da panon atuh. Itu jeung elingna moal nempo. Nah, no penting teh eling na no hees teh. Kajenting diuk ngajentul ge bari tunggul da lain lungguh. Nunutan. Asal eling atuh. Asal eling Nyari nunutan mah satengah. Tuh bedana jeung si Ado. Naon atuh bapak teh nyaur ka abdi? Ka atuh Kang. Ka ditulah. Ieu putra panjenengan kaula nun. Aduh, ampun. Nyangakeun semua pangabaktos kahonju kersa jeung Rama putra mahkota Rama Dewaji. Aduh, eta ngomong si Cepot. Nah, eta putra mahkota di mana mimitina? Sumuhun apan kawita teh Kangjeng Abah. Saur bapak teh pan kieu. Pan saur bapak keneh wing mah. Cepot. Aing teh baheula kungsi jadi raja di jagat Suralaya. Ngan karajaan dipasrahkeun ka Mamang Ilaing ceuk bapak. Beureun bapak teh lain raja nu diberhentikeun tapi bapak teh masrahkeun karajaan ka adi kitu meureun. Sanajan bapak teh boga anak, meureun dianggap anak bapak belum mampu. Oh, jadi setiap manusia nu jadi raja di mana boga anak, meureun eta anak teh putra mahkota. Naon bedana euing putra mahkota? Nya sami wae. Jamingan geus kalunturan. Nya. Biasa. Itu. Kapopohokeun teh ya. Geus kapopohokeun. Tapi najan kapopohokeun ari emas mah najan aya di jero lebu ge. Tetep bae emas. Atau di jero koco tetep emas moal beak. Benar gitu mah. Teu cara besi. Besi bagancang karatan, tuluy meropo jadi taneuh. Ari emas mah henteu. Tuh, Di koco emas, di WC emas, di imah emas. Mas. Tuh, di Solo emas, tukang bakso ge emas. Dikulah lauk mah. Tuh. Nya. Tadi leuwih hadieu Badieu Mas. darajat teh. Mas teh. Emas teh. Dak emas mah boga cau emas, boga lauk emas, boga cincin emas, boga mitoha emas. Duit emas mah komo. Duit emas nya jadi segala rupa tina emas malus. Tuh. Anak raja mah anak mahkotanya kan? Ya anak raja mah anak mahkota. Akan mah anak mahoninya kan? Nah gitu. Liyak kurang geura. Disebut anak mahoni dewe. Ini kepayet Aduh. Sina melel gitu. Kibak sera 5. Lain ayi. Nya tuh bapak teh teu dekeun ngomong geuning. Bade naon atuh bapak teh ka abdi? Kieu anak bapak jang. Bener mah akan ngarupna. Da puguh bapak teh keuriweuh, loba gawe, mane ulah ka mana-mana cicing di imah. Sabab biasa beda rarasaan teh naon jang. Biasa, Pak. Biasa jelema laleus mah. Pan aya leuleus teu dahar. Ya. Aya leuleus tas dahar. Aya leus. Kan kitu. Aya leuleus kulungse. Aya lungse ku leuleus. Nya. Tuh.
Sabab ari leles jeung lungse teh pagiling gisik. Cek irung. Pokoknya mah gitu Jang. Bapak rek mihapre kaya lain sing hati-hati iatna bijaksana. Mulai naon-naon buru-buru bapak ganjang bejaan. Nya. Ya mah ngadepi bapak bade angkat ka mana? Oh bapak rek kajarau heula Jang. Sumun mangga. Ieu kolot surti. Aya kalau ngaran atuh Kang. Kakarak penting ieu teu nyiduhan. Biasa mah meh ngaputing. Pun penting atuh. Mane eueuh deui ngan nyiduhan we. Atuh muak-muak kitu teh ganti. Warna baru. Nyemprot. Eta dewek sok inget jadi eta sok inget keur jadi anak muda. Anak muda naon? Anak muda sandiwara gaya baru. Ditanya. Heeh. Naon anak muda? Ah. Kasar apa? Kasarna berenang. Yen teu anak muda lemes. Lemes pisan kuat ngesod. Aur-auran. Aur-auran. Bisa kitu nyari tanah. Nyamareun. Siter. Kumaha nyari tanah? Kekeng panji. Itu anak muda ngomongnya. Bobo, ye, bobo. Iya gitu. Suwun mangapa we ngarek mental lagu ya mengarek ngamangpaatkeun jelema-jelema. Raksaat Ayo Neng Roger Production. Neng. Sa sinena ye. Eta Ibu Haji. Haji naon? Ibu Haji aja. Bener Neng. Ji. Joji we. Kok dikasih wawu wae atuh. Ngereun tetangga. Naon jeung Akang Ahmanya. Nya tetangga. Najan di deukeutan ka aya moal bogohon ieu. Wah, kuat teuing. Iya bogohon teu najan bogohon di kampak wae ngatuh. Gitu mah. Memang timuruan nge curiga wae ka panayagan mah. Sagalakna ge kayu atuh ye. Yan. Sagalakna ge kayu. Nya sabagara ge daging. Umur we ku kayu mah digebot daging. Buatan saha nya nya kitu nya. Biasa, ahim. Ya, Ahim cenah Kang. mung sieun carekan si Adi. Nan. Ya. Wah. Sieun. Oi, Arek naon sih mangge isinan? Tanembang, Oh. Jaipongan. Hid. Waduh. Ya, jadi lah. Kenal juga. Geus we kaeng tong dipaksakeun. Geus teu kawerat kitu teh, geus teu kadada kadoga mengali kaluat kitu atawa nginum Startok. Aduh, Akang ieu Eh? pada Akang mai dibentak cenah ngabentak. Lalaunan pada Naon atuh ari maneh? bageran Akang maleuwih bager. Rek naon Grim? Ya naroskeun ya abdi mah. Naroskeun naon? Hoyong Akang, hoyong naon gitu. Oh, nanyakeun ka hayang Akang sing deukeut. Anak. Eta nyaritana atuh Grim da jauh sing rada deukeut ka dieu. Nya hoyong naon? Eta kitu. Lain lagu teh nu hayang ngeunah waya ge mah men teu dipangesetkeun lagu eta lah. Ulah kana coli cenah Krim. Naon? Gerean. Rena berem. Laguna nu kitu Krim. Biasa. Tah. Rena berem. Kitu. Gitu. Embung ah. Oh, Lagu disungkelit. lagu gue di Patian. Batian. Ayeuna lagu ieu. Abdi reuneuh. Ya. Yey. Ngarusak. Mang Samin. Embung ah teu ngeunah. Kenapa wae DJ?
lagu non deh. Nyar. Tetep nu geget. Tah eta. Lagu nu make tung. Oh, iya ubruk Kang. Nu make tung. Wan tung nya. Jeung bedung. Oh, beun. Hah? Leo Kang. Tung tut nu kitu naon? Oh, nu make tutung. Hah? Tung tut. Terus kenang gedena bun. Tung. Kang, aduh. Terus-terusan ti mulai nu itu. Di Kardi. Aduh. Kau nyebut kulana we tukang maling duit indungna. Tekap kunci ngenar. Aing teh keur indek kos bari teh di imahna. Terus Ari praktek kunci teh urang teh keur digawe di kantoran. Ari kunci lemari teh lemari kantor teh sarua jeung kunci lemari indungna. Ngan eta kunci ya ka mana kunci kitunya. Ari diilik teh ku dewek deui itu jelema kunci aing dipake muka kunci pan eta kunci lemari. Keur ngadudutan duit teh dina gepokan. Lain cehun deui aing ge maling. nyai akeke malah keur naon atuh. Naon ya? Biasa eta. Aduh. Kang. Hei, Eta buka batur jeung make jeung akeke. Iya Kang apa? naon? Iya bieu. Aku mah dewek we ye. Oh, acan. Tong diparentah ku maneh. Buset. Dewek punya urusan. Manehna ge tanggung jawab Wah. Maneh tanggung jawab dewek. Wes atukeun acan. Kan hanya diantep ulah ada kerereongan ya. Nya sapu ku sutradarana we Kang. Nyari sutradara nama pugu aya Cecep Supriyadi. Pak Cecep sutradarana Oh eye anu di mana? kan maneh tukang ngalokna. Maneh mah ngalokan rupa-rupa aya ngalokan tukang lotek. Terus ngalokan poponcol Cilewo. Tuh, tepi Ngalokan batu. Aja karang pawitana kan ngalokan nu ngakeun. Bandot. Aduh. Kabur ning ayanya. Calakan gitu teh mah. Manehanana mah main salametkeun. Ngan resepna teh ka aya teh lamun dina etanana diteuneunan surat kira. Dina loket, dina naon resep teh asal balik teh kuat cara daralang weh. Urut di cakaran. Nah. Aya waktu iraha. Mungkin lebaran haji. Oh. Ambil heula ye ka Cilewo teh ye. Mungkin kiriman kasetnya nya. Beres tah. Tong. Katom. Tong cenah. Nya. Ya jadi Kang heup ya up. Nya. Raksaat Production. Hop. Atuh na bari naga sieun-sieun teuing atuh tiba ngomong di nu kieu da kadengen ku pamajikan moal. Ya moal ya nama katemungeun moal. Katemungeun moal da teh kitu na ge panayagan Pancakomara masuk nararutu rahasia. Kira teuing ari pangejeng pamajikan aya sok bebe jatara geus boga anak hiji ge. Hah? Kabogona naon buku anakna. Bukan geus boga anak di Cilewo teh. Lain di Cilewo. Di mana Kang? Kanang kebo. Bingung. Yan. Duh.
Itu make lagu. Teu make lagu nama keur ngomong. Can laguan. Can di laguan nama ye. Can main. Layarna can dibuka layar. Layar can dibuka lantaran nu nalik layarna leungeunna keuna. Rampal kabeh. Nu hiji kalem. Leungeun jadi duit aduh. Eta leungeun alus tanya. Mulai prung eta leungeun. Kan ikrageun. Yang teuing jadi leungeun. Dia lebaran. Kadia lebaran euy. Lain teh korban dewek engke. Korban teh ya. Kurban. Beda jeung korban. Beda Ari kurban mah. Kurban. Korban. Ji. Sok ah. Ya up. Ente ye. Itu make aya contoh. Da pinter ari duit nama ke pemajikan tepi wae. Ente kabeh. Ngan anu sok dibikeun kanu ngora mah duit lagu. Tapi ayeuna bungah manehanna anu ngabalanjaan lantaran boga minantu. Oh, kutan terus minantuan. Boga minantu. Jangkung leutik minantuna teh. Kutan. Kuat melengkung. Melengkung mah sapu. Aduh. Tuh keur kapsidak di kutunggal bingung engke lamun pamajikan aing ngadenge. Wah, cenah tanggung jawabna Terhadap Ada meriwatkan itu. Lah. Aduh. Ilah. Aing ya ge. Tong diwarot teuing ayi. Memangna si cepot masuk ngabalangsakeun batur. Kumaha banget jelema mah. Tong sok diwaro. Eta mah kitu sok teh meureun eueuh pisunguteun. Sunguteun. Mongon meureun. Pi omongan. Make ngaruksak batur mending ari pamajikanana kawas pamajikan nu sejen. Mangsa bodoh pan beda ari pamajikan eye mah. Sok kumaha cara mangidejak ieu? Mah sok ngamek lantaran cintana gede pisan. Itu. Kujoana mah teh. Eta mun diheureyan bareto keur diheureyan di ditu basa di Sumedang. Rada ripuh manehanana. Tuluy diperek-pek. Komo aya. Diperek-pek diurut. Nya diurut make tulak panto. Mana miara kuda. Wah. Mending eta lamun pamajikanana keur aya halangan. Akang ampun teh Gusti, akang tukang sing aya leuleugeur eling Kang. Jangan teh kagok ngarautan. Ngamak atuh ieu lawan kunaon sih lah. Ye. Wawuh henteu jeung urang Pasir Waru. Ya, Kang. Kardi. Oh, Mang Kardi. Heeh. Itu nya eta mah rencangan Kang. Pamajikanan nu sok teu make baju teh ya. Kamu di udang danan wae Kang eta mah. Make kutang unggul geuning. Kutangna nu sabeula diamplehkeun ye. Budakna dikelek ngagantel bari nimba. Lah, di pantes eta mah. Iye, lain di papantes pan bareta mah imah uing ngaliwat hareupeunana. Gitu. Kang, digana akan melamun ulin malah kodak. Nah, sombong timbang boga batu ali nang mulung ge menikmati kitu-kitu leungeunna. Aing.
Mangga tuh. Kemana? Aye. Pulang. Aduh. Kang, aduh, akang mani ampun, tingkap di teh kan. Sono lah. Aing iraha rek balangsak si aye. Hah? Dan Pada jaipong. mun bade. Enggak atuh diantar. Id. Sok ah. Lagu eta we. Si Aka nementana mah. Pandewek nu menca lagu teh da bala kono jadi sok nyelang ilaing. Mau bisa nembang lain? Sok nembang. Ah boro-boro ayeuna mah. Payah. Payah henteu ngan keureueuh waktu we. Jadi teu kudu make ditembangan dah. Asal dihaleuangan nih. Sarua. Henteu bae dari nembang kudu gogorowokan. Ari haleuang mah harewos. Kaca piring kahujanan. Itu asal ugat teh bibir asal ngap gitu. Saat Karena teu kadenge ge. Eye. Hanya kumangke we lah. Sok hidah. Mana barangnya? Aturena berem kaca piring itu gunung majar manih. Cantik gimana? Dia luna kaca carma geningan dapurana. Orang hola. Jangan nahan sama lagunanya. Jangan nahan. Tak bisa diibingan sama. Aturena alarena berem. Rena berem, rena hidung. Rena burung, rena hidung, rena kaya sulam tangan. Bagi hebel begini neng, wangareng manis. Ngaganjal naon. Apa? Nok. Saringin mah. Saringin mah. Menang nggak di panggung yuk? Nggak di panggung menang. Di
Aduh. Nya kunaon si dawala make ngereunkeun. Muka juga nu nafsu kitu ning Kang. Kunaon atuh make ngereunkeun. Atuna jalma mah kudu aya toleransi terhadap kawan. Komo jeung wing teh jeung adi. Tak naon atuh laku sorangan we bere wing kasempetan ngeleter. Geju sesorangan. Mulai mana ngagaju sesorangan. Coba sing rada deket kadinya. Baru kana batur teh hayang. Pangrasana teh sugan puragata makadenda. Mari jauh-jauh. Terus kita balang bentor gitu Kang. Nyangigal gamelan di mana ngigal di mana. Capek-capek hasilna. Nyaan. Hawar-hawar. Pon kadengena ge hawar-hawar. Iya. Sarwa we jeung gagaro ku leungeun ponok. Sekarang kan erek bae deui nya. Nya gagara ku leungeun ponok mah hiji cukup cingir. Nu sadena mah teu tepung jeung silalatu. Kang. Woi, Mangiin ka mana nya? saha? Mangiin. Keur meulemenyan. Udah dukun. Ngeuna geus ngadukun mangga atuh.